Jaka Sinangling ngagerok nahan kanyeri cengkang. Jaka Sinangling ngacengkang ka tukang kedebut terus rubuh ka babangkang kaceleng suruntul sapi gumarang murudeui kalebah Jaka Sinangling anu rubuh ka babangkang maring lemah. Kajadian saterusna Jaka Sinangling anu keur rubuh ka babangkang harita badana dijejekan pilihkeun ti ku sapasang sukuna sapi gumarang. Cebrot des anjir nyale anjir. Jaka Sinangling ngagero panjang anu saterusna cicing teu usik deui. Sapi gumarang berhatikeun Jaka Sinangling anu teu usik malik. Sapi gumarang sirahna dangah kaluhur bari nyarita. Sabarah geningan kemampuan sampean Jaka Sinangling. Kaulah itu make kudu hese ngabinasakeun sampean Jaka Sinangling. Bisa pira kekuatan sampean gede hati rek ngalawan kekuatan sapi gumarang. Sapi gumarang anu keur ngumbar kasuka jadi semua anu ngagrubu kaget waktu kitu kangen manehna ngadenge sora Jaka Sinangling anu nyarita. Saha nu geus modal teh anjir? Bejakeun ka urang Ciwidey ku aing kebot ku aing mah. Ieu aing mah hayang dibejakeun ka Bapak Camat Rancabali Bapak Dadang. Kebot ku aing mah tah. Sok bejakeun ku aing mah ka Bapak Dan Ramil. Grup keneh aing mah sapi gumarang. Iya aing di dieu ieu di tukangeun maneh. Gablek mata bolotot nolot jeung gede tapi teu neuleuh anjir teh. Ieu deleh aing di dieu sapi gumarang aing di dieu. Sapi gumarang gancang ngabalikeun badanna katingali Jaka Sinangling mancuh dina tangtunganana dina kayaan teu sakarakara. Sapi gumarang ngahulang sakedeung bari mencrong ka Jaka Sinangling. Kunaon maneh ngahulang kitu anjir? Bingung pedah aing heureub keneh. Kabegug maneh ngan saukur kitu patut geuningan sapi gumarang. Hayang modalan aing sagarupa. Gablek mata buncelit. Teu neuleuh maneh mah anjir aing di dieu ya. Sampean geus teu bisa diberi ampun. Wali ngulinkeun ka kaula Jaka Sinangling. Ulang ayer. Lain moh-mohan koprok sia teh hasok lu bener modalan. Anjir aing teu sabar hayang modal ya. Deleh sing bener buktikeun kekuatan maneh anu leuwih hebat teh. Nah, sok sia sapi gumarang. Kurang ajar sampean. Bener-bener hayang aja binasa Jaka Sinangling. Kaula moal make kudu katipu ngadua kalian. Rasakeun sia. Iya! Kacilang suruntul. Sapi gumarang ngagajeng terus nyuruntul di majuna rajang kalebah Jaka Sinangling anu masih keneh mancuh dina tangtunganana. Pikeun anu kadua kalina panarajang sapi gumarang teu bisa disingkahan ku Jaka Sinangling. Ditengar jeung ditadil ku tandukna suruntul cidak kebrek das cengkang kedebut. Jaka Sinangling ngacengkang deui terus ngagadebut rubuh babengkang. Kacilang suruntul. Sapi gumarang nyusul terus ku panarajang susulan. Jaka Sinangling anu nangkarak bengkang badana dijejekan ku sapasang sukuna. Saperti kali deui we Jaka Sinangling teu usik malik deui wae. Sapi gumarang muterkeun paneuteupeuna ka sabudureun eta patempatan. Hayang mastikeun mun Jaka Sinangling memang geus bener-bener aja binasa. Tapi pikeun anu kadua kalina kaget deui wae sapi gumarang. Sabab waktu ningali deui kalebah Jaka Sinangling anu rubuh geus teu usik malik teh bet jadi eueuh jirimna. Dina kayaan keur kitu sapi gumarang kaget deui we sabab harita Jaka Sinangling geus ngacanteng nangtung di hareupeunana bari nyarita. Kunaon kaget maneh teh sapi gumarang? Aing anu geus dianggap modal teh eueuh leungit. Atuh da maneh mah cek aing ge gablek matana goreng patut anjir.
tengah si aing mah ongkoh makhluk gaib maneh teh tapi menang dibobodo ku aing anjir. Sapi Gumarang beki tambah penasaran sabab geus 2 kali manehna bisa katipu panenjona. Sampean ulah ulingkeun ka kaula jaga Sinangling. Ayeuna buktikeun kekuatan sampean Sinangling. Kaula geus 2 kali narajang, ayeuna kirinan sampean nu maju narajang. Montong moh-mohan wae cek aya oge anjir. Mikir maneh teh Sapi Gumarang. Geus 2 kali maneh narajang aing can modal keneh bae anjir. Kayaknya maneh hayang dikarajang ku aing nya. Oke lah. Sabat takut. Urusan eta mah kumaha aing Sapi Gumarang. Rek narajang rek kitu eta mah kumaha aing. Maneh teh kudu ngatur ka aing koplok. Ulang ajar. Sakali deui sia Sinangling rasakeun sia. Ya, gejlong suruntul. Sapi Gumarang harita maju dina rajang. Jaka Sinangling geus sae ditengah dibe bari tos dikadil ku tandukna. Tapi pada rajang anu katelu kalina mah harita Jaka Sinangling ge henteu cicing. Harita Jaka Sinangling ngagajeng luncak ka luhur, anu saterusan Jaka Sinangling tiuk ngajegang dina taktakna. Dina posisi seperti anu keur di pundak, saterusna sapasang leungeun Jaka Sinangling nyekelan tandukna Sapi Gumarang. Suruntul gejlong kalayang deuk sagep. Sapasang leungeun Jaka Sinangling nyekelan tanduk Sapi Gumarang duanana ageuna keras. Sapi Gumarang barontak. Sapasang leungeunna jeung badana motah hayang ngelepaskeun sapasang tandukna anu dicekelan pageuh ku Jaka Sinangling. Sapasang leungeun Jaka Sinangling anu nyekelan sapasang tandukna Sapi Gumarang lain ngasa-ukur nyekelan hungkul sabab sapasang leungeun Jaka Sinangling ngaluarkeun kakuatan anu ngajadikeun Sapi Gumarang terus ngudupruk deku dina luhur taneuh bari ngagero bangun anu hankan nyeri. Lepaskeun lalu kaula Sinangling. Awat ampun Sinangling. Kekuatan sampean hebat luar biasa Sinangling. Batuk beneran ibu. Ku aing ieu tanduk maneh moal dilepaskeun anjir. Rek dicoplokeun ku aing mah sia Sapi Gumarang. Kalakah ngudupruk deku kieu geuningan maneh teh anjir. Lain hayang modoran aing maneh teh sok-sok modoran aing anjir. Ya. Ampun Sinangling. Kekuatan sampean nyata leuwih hebat di kekuatan kaula. Lepaskeun lalu kaula Sinangling. Obat. Bener maneh geus moal ganggu di ka aing anjir. Awas ya. Maneh montong ngabobodo ka aing sia Sapi Gumarang. Mun maneh nepikeun ngabobodo ka aing geus moal diberi ampun sia ku aing mah anjir. Kapro ku aing mah. Sok aing ngalepaskeun yeuh tanduk maneh ku aing. Jaka Sinangling ngalepaskeun cekelanana kana sapasang tandukna Sapi Gumarang. Geus kitu terus ngagajleng terus nangtung di hareupeun Sapi Gumarang anu masih keneh deku. Sok rek kumaha ayeuna maneh ha? Rek kumaha sa maneh? Rek kumaha silakan maneh Sapi Gumarang? Bisi maneh gableg kekuatan anu sajena. Sok gunakeun deui ku maneh. Sok katelukeun pangabaguk teh anjir Sapi Gumarang. Ulah geus boga kekuatan nu sejen Jaka Sinangling. Kaula rumasa eleh jajaten. Eleh jajaten ku sampean Jaka Sinangling. Kaula geus moal rek datang di ka tempat nasi lumpang. Ya sabodo eta mah urusan maneh anjir. Rek balik di kasih lumpang. Jeung heuteuna bodo teh eta mah urusan aing anjing. Ngan samemeh maneh mantog. Aya anu rek ditanyakeun ka maneh Sapi Gumarang. Sekalinya kulawan sampean Sinangling. Aing rek nanyakeun ka maneh Sapi Gumarang.
saha mangkelukna anu bakal ngabantuan ka Silumpang. Mun Silumpang henteu mampu heuh gagah henteu bisa modal aing. Mane pasti oge nyaho kayak ka mangkeluk anjir. Darikan Sinangling henteu nyalahan Silumpang mun kakuatan henteu mampu kungkulan kakuatan sampean. Mangka bakal aya nu ngabantu ka Silumpang Sinangling. Bahaya, waspada Sinangling. Montongnya capek bahaya jeung waspada anjir. Nu ditanyakeun ku aing mah saha eta mangkeluk nu dimaksud ku maneh teh sapi gumarang. Asa bejakeun ka aing ngomong balik sia. Sampean memang kudu waspada Sinangling. Aluanya ngawulanya ida bahaya sabab eta nu bakal ngabantu Silumpang teh. Ulang disebutkan kekuatan ilmu na luar biasa Sinangling. Eta nu bakal ngabantu ka Silumpang teh nelahna buyut Bung Kereng Sila Jagoi. Sakabeh dukun jeung tabib pada tunduk jeung manut ka buyut Bung Kereng Sinangling. Anu matak menang jujuluk si Raja Goib. Si buyut Bung Kereng eta makhluk teh nya. Jadi julukan teh si Raja Goib. Itu. Jadi sakabeh dukun jeung tabib pada tunduk jeung manut ka eta makhluk itu. Hebat oge ka makhluk teh si wawalak teh si buyut Bung Kereng teh. Ya. Sang tuwe baca ka Sinangling. Kekuatan ilmu Silumpang mah teu sabaraha. Sakabeh makhluk gaib ge sarua pada tunduk jeung manut ka buyut Bung Kereng. Sampean kudu waspada Sinangling. Heueuh meungeus anjing hati anjir. Teu penasaran ka ayeuna oge ari geus nyaho mah. Kayak ka mangkeluk anu bakal ngabantu ka Silumpang mah anjir. Kasok maneh disirek terus mantok mah sapi kumaha sok mantok ku aing rek didago di dieu hayang nyaho kumaha kahebatan kekuatan ilmu buyut Bung Kereng Sila Jagoi anjir. Si harupan ku aing mah anjir lah mumpung aing didukung ku urang ciwi deui lah nah teuing sapi gumarang harita cangkat nangtung neuteup ka Jaka Sinangling terus nyarita. Kaula yeuna pamit rek mulang Sinangling. Mangka sampean sing waspada bangsa ngalawanan kekuatan buyut Bung Kereng. Kaula yeuna mulang. Pamit Sinangling pamit. Gelebug. Angin ngagelebug nebak kana tangtungan badana sapi gumarang. Ciring sapi gumarang harita jadi gulungan deui haseup kanal. Anu saterus nangi pisan geus kitu macirimna leungit teu katingali deui. Jaka Sinangling masih keneh ngacanteng nangtung. Manehna kudu sayaga diri pikeun ngayunan kekuatan susulan. Mangrupa kekuatan ti buyut Bung Kereng si Raja Goib anu bakal ngabantu ka Silumpang. Sedengkeun di tempat sejen harita si Jari Sakti jeung si Banteng Gulung anu keur lalajo kana lumangsungna acara milang kala paguron Taji Putih anu ka 3 taun. Sanggeusna rupa-rupa hiburan mangrupa kesenian geus midang. Akhirna mah tepi kana puncak acara mangrupa kenang penca. Sababaraha urang murid ti paguron Taji Putih harita pada midangkeun kamampuan ibing pencana dina luhur panggung. Anu paling akhir bakal midang teh nyata Nyimas Sarwendah pupuh paguron Taji Putih. Samemeh Nyimas Sarwendah naik kana luhur panggung. Harita panata acara ngajelaskeun leuwih ti heula ngeunaan Nyimas Sarwendah anu bakal midang sakaligus mungkas lumangsungna eta acara. Tes. Tenang, harap tenang, para wargi, harap tenang. Tadi kabadukan ke urang runtuhin acara hiburan anu lumangsung, rupa-rupa kesenian, maridangkeun ka maheranana. Atuh pawargi minangka pungkasan di acara mangka ayeuna nu bari midangkeun kabinet kasan ilmu silat teh nyata pangersan Nyimas Sarwendah salaku paguron Taji Putih. Ku ayeuna kitu penonton tetep tenang, penonton sok sanajan simulge kapan hasan.
Kapan lagi anu tadi ngaliman ke belakang panggung nyerahan ka Simkuring ngaturkeun nuhun. Terima kasih. Sok sanajan DP-na teu capuk kitu teh nuhun dengan 20%. Ya sudah apa itu memberi kepercayaan ka Simkuring selaku penerangan acara yang kawentan. Untuk itu tes. Masih kena aya kesempatan ke saen acara sameme Simkuring ulang masih kena aya waktos ka wargi anu bade nyeurehan acara mah ya naon bae ya bebas ke Simkuring mah bade halu bagong mohon mangga teh canggung abdi mah nya kata koncara penata acara anu kos ka koncara. Woi monggo susubak wae sasuring anjir moe ceblek ku sana. Aduh nya si suling kalaka terus ngacapruk sing aya kahayang atuh je sambolkeun ka si suling teh heug carekan turunkeun tina panggung biraku ari ku ai ka salaki wani mun telat mere balanya teh langsung sasantak sok sambolkeun tah cok penata cabi ka sabeleun tah tong make perasaan teh kece oge lalajo suling mah ieu jadi kita kudu merhatikeun ka manehna teh mah tadi oge teh merhatikeun si suling kenaon merhatikeun si suling segala lupa sabab eueuh mah itu tuh merhatikeun anu lalaju belah itu tuh mana oh kacau anu pangawakalna badi ngutangi ku janggu gede eta mah buta mun nari jelema cok buah kalian ukuran jama biasa eta mah waduh eta nya nya jelema malu seperti itu cok ari anu jadi perhatian ece mah ieu nya lain merhatikeun kanu badi ngutangi gua kawas buta tapi anu diperhatikan ku ece mah anu aya sagigeunana sok tingali aya tingali eta aya perhatikan pengawakan ngeusi rupa kaset sebenarnya mah dora-dori gitu aya beda jauh jeung anu jadi salaki ece mah ya kaset meusah lah hapur we terus iki ngabunuh pinah ada yang panas atuh ya ningali oge nya asina langsung ece mah kitu nya eta panas aya tuh dia bakal sakit lagi saya kumaha malah saya awewe gitu nih malah kepanasan gitu nya iya mana mengalami kapten kalau bodoh itu teh emang di salon dua jeput teh ke salon teh aduh miskin agun alah si ece merhatikeun di kalabasi dari sakti anu ngarendeng jeung si Banteng Wulung harita si Banteng Wulung bari merhatikeun kalabah penata acara dina luhur panggung wah Iyaan rana king lo si uding mah Kang Jangri sang itu nganulang lajo matinggang lero cangrekan napi na manggihna mah ngare-ngare we sing urang ajan teh terus terang anteng oge jadi kangsel hayang geura tinggalikeun sarwendah ne kana panggung terus ngibingan singlat aduh kudu disampurkeun ge masih sudingna Kang Jangri tenang atuh teh bekalakah kababakeun ku batur ari anteng maka jeung rek nyamperkeun penata atas rupa keun wae da kitu bawaanana si Mang Uding mah teh kita tadi ge akang lain merhatikeun ka penata acara teh tapi nu diperhatikeun ku akang mah moal buah di antara nu lalajo pangpangna mah para jago jeung jawara teh bakal aya anu datang ka luhur panggung dina waktu nyanyi non masa wendah ke bidang menca teh wah bira aku make ngejeng ayang anu lakukeun ilakan itu Kang Jangri baksudan Kang Jangri teh dina waktuna sarwenda ngeukeul mencaan gitu bakal ngayang anu ngasupan lucatan kana luhur panggungan gitu bener gitu teh nya da geus teu aneh deui kejadian seperti itu mah teh sok rajin aya we jago atawa jawara anu ngarasa penasaran hayang ngasupan gitu teh jadi etalah nu contohkeun ku akang mah teh nah mun nyieun kitu Kang Jangri make ngejeng salampangan ngalangupa da eta mah lain urusan ngurang aduh jeung panas anjeun teh Kang Jangri minah heula Kang Jangri da di rasa-rasa oge panas Kang Jangri mun curang ateng mah nyaga ubak jago gede da dina muting ieu ngayang anu lakukeun ilakan Kang ributan di Kang Jangri nya terus nerang sangun pamandang ngayang anu gangguan ka sarwenda anteng mah cicingeun Kang Jangri bakal dibengla we ku ngancing mah sabab beda kana ngatena moge ge eta sarwenda teh singeuna mah jomdunangan teh Kang Jangri anteng mah satia pagi ningali wano janu geulis kumaha mun geus wano sok terus langsung asa langsung asup kana hate
kamar ieu kaun tari jodoh pasti teh ayeuna ka Nyi Mas Sarwenda berayungan anting mah teh lainan rayungan anting mah Kang Jangri napina ngajaan beda pisan Kang Rana hatina ngoge Sarwenda mah sanajan ngacan wangnoh ngejeng panggihanting kadeuketan napina genterana teh ngasina bidang ya Kang Jangri gitu kan kana hate-nganteng da ieu nu liwak kitu anu mantap ieu mah jodoh nganteng anu ngasri Kang Jangri si Jari Saki jeung si Banteng Gulung musir ke diperhatianana kana luhur panggung penata acara ngangkat dengan katuhuna kaluhur bari nyarita Parangan, harap tenangnya palongnya. Kunjal palongnya kepanasan segini biosnya. Ulah tinggal rawok supaya dihargai penata acara yang kawantar ini. Hayana masih kene mengomong di luhur panggung. Apalagi sakuman ulung tadi jelaskeun ku simkuring minangka pungkasan acara teh nyaeta midangna pangersani Mas Sarwenda. Pupuhu paguron Kaji Putih anu sekaligus oge pupuhu ilmu balik midangkeun kabinekasan ibingan bencana bayana gitu penonton tetap jaga ketenangan ketertiban oke selalu mematuhi protokol kesehatan salamana acara berlangsung selanjutnya para wargi anu tadi nguriwun ke belakang panggung jilihan sumburing ngatur dulu ya thank you kanu acan sempat teh dina senat biasa kalangkungan mah ope bikinan lawan bisa melengkungan sama mesin kuring tinggal ke dia peleburan selaku penonton acara anu kawentar baik di dunia maupun di akhirat ya pengalaman dijamin lah wah turun sasuleng ngomong coblak wae soblok perhati kan Nyi Mas Sarwenda geus jantung siapa lu panggung nih setiap tolok wae woi suling wah ngomong wae sana wah punya wae itu panggilan pedok di Ciwidey ya taruh wae wah turun balik sombongnya siya isi orang sokor teh hasok gajah sudah bilang Nyi Mas Sarwenda woi begitu ngomong teh dasar para acara kedus ya penata acara ngangkat di leungeunna kaluhur untuk nyamun Nyi Mas Sarwenda geus naik kana berpanggung jalan tukang harita geus langsung aya tugangeun Mang Uding anu harita keur nyarita deui tenang harap tenang penonton harap tenang henteu kudu tinggal ro teu kudu harap dijaga ketertiban jeung kasopanan coba dihargai simkuring selaku penata acara ternama anu masih kene aya di luhur panggung lagi henteu kudu ngatur henteu kudu ribut ya teu kudu protes ka penata acara sabab kendali acara diatur ku simkuring yaitu Uding Suluding sakumaha tadi ku simkuring tong sejelaskeun Pangeran Haji Mas Sarwenda bari midangkeun ibing bencana lain kitu urang Bandungan kumaha kabinekasan Pangeran Haji Mas Sarwenda tapi penonton tetap dina kaayaan tertib tenang ya dan juga enjoy atau sekali deui sae acara ka para wargi anu nemungkeun anu membogaan maksud untuk nyeurehan supaya muliwat saja ka belakang panggung penata acara kekebat nyaritana sabab Nyi Mas Sarwenda harita noel leungeun Mang Uding bari terus nyarita cukup Mang Uding uling geus aya di luhur panggung mah tapi geus teu nyarita bolak-balik Tang boroding anu lalaju betul oge teh kesel ieu teh mah sok mundur Mang Uding malam itu pengasan Nyi Mas masih aya di handap gitu teh punten Nyi Mas hari baik teh di luhur panggung geuningan aduh kayak kedah diumumkeun heula atuh nya pengasannya teu kudu diumumkeun deui mah anu lalaju geus nyarahoeun kuring ayeuna geus aya di luhur panggung mah sok mundur bae ayeuna Mang Uding mah Mang Uding ngabalikeun di badana bari terus nyarita ditunjukkeun ka penonton Balogi, Pangeran Nyi Mas Sarwenda parantos aya di luhur panggung bangga urang Bandungan midangna Pangeran Nyi Mas Sarwenda kawiyaga kendang pencak ditrompetan ku Mang Utep atuh tukang sengatna nyata Dede Emot sareng Mang Acu atuh tukang gong nyata Mang Jepri di Gunung Padang mohon mangga tukang kenang mohon tukang kenang Udin Barabat supados dibarabakeun duet kenangna sareng Mang Kobas bangga
lagi ulang bagiakeun pangesan Nyimas Sarwenda anu baris midang prong berapa sedang pencari tepak disusul ku teretetna tarompe ger nulalajo surat ambal-ambalan nanakeun hate anu suka sawareh deui aya oge anu larecok jeung baturna aduh perhatikeun ku ilahi euy eta pangawakan Nyimas Sarwenda anjir make baju anu singset warna jawara dina khayal pangawakan anu aleugeun kitu euy aluh aing tipu ka pamajikan euy geus kapayang mun kudu disalakin euy ininya mah terus sadupaikeun hate ari teh teh teu kudu ngabayangkeun anu lain atuh euy nya da sadaya urang hayang oge teh moal bisa laksana bener coba awah wajah ingin kajelas dan wamajikan awah jaya kemuran rajanya bisa dicari bagian Nyimas Sarwenda lagi Mas Sarwenda midang langsung awah yang waktu kelengali majeng pemajikan gitu ya banget sarega kalau wae itu perhatian Nyimas Sarwenda geus ngibing tuh Nura recok musirkeun perhatian anak kana luhur panggung. Sarwenda da pupuh-pupuh paguron tadi putih. Teu matak aneh mun dina midangna ibingan pencana bubuh narik kana perhatian. Gerakanana bangun anu harampang tapi ngeusi. Tata gerak narikatna keren. Nandakeun ilmu silat Sarwenda memang geus kalatih asa. Waktu Sarwenda dina wirahma ngarincik nulalajo salurak dari bari noyeg lantaran ningali Sarwenda anu kewas pantas setiap gerakan narimbang kana wirahma kendang si banteng burung bangun anu heukeun ngiceu-ngiceu perhatikeun kana luhur panggung bari ngomong lalautan wah munyang ngebrat ieu mah Kang Jangli meni kayung-yung ngejeng ngewas pantas eta Sarwenda ngomong waktu tinggalikeun keur gerakan najongan mah meni anu nya hate nganteng teh Kang Jangli ulah terus asup kana hate cepatan oge teh lalajo we mudah-mudahan mata anu ngasupan mun teh geus dina tepak kadukung teh lah dendang we Kang Jangli pokona mah lamunan ngayang anu wangi ngasupan gangguan ka Sarwenda mudu kadusin harapan jeung nganteng pokona mah nganteng anu bakal lakukeun tindakan ngecek nganteng mah moal ngaya anu wangi ngasupan sambang nyahun Sarwenda teh jeung anteng gitu Kang Jangli waktu tepak kendang atawa tepak kendang naik kana padungdung harita ti lebah anu lalajo aya nu ngacurrak puncak buru ka lebah panggung gerakanana kawilang rikatna keran curerak cilong cilik kirim anu anyar datang teh mancuh langsung di luhur panggung Sarwenda ngeureunkeun gerakanana kendang pencake harita ngadadak eureun Sarwenda kerung bari neuteup seugeut ka jalma anu geus aya dina luhur panggung tetela Ambarawa si kulit beusi geuningan anu harita aya di luhur panggung teh Ambarawa anu lalajo babarengan jeung kidung ngalah harita ngarasa panasaran sigana mah hayang ngajajal kemampuan ilmu silatna Sarwenda anu sakaligus keur Ambarawa mah katarikatena ku kagelisahan Sarwenda dina kaayaan paneuteut anu kurang ajar lantaran waktosna seueur sakitu nu tiasa kasangakeun berat sakra hatur nuhunnya ibu-ibu bapak-bapak anjing tepang di radionya urang sami Bandungan deui hatur nuhun tina sagalupi perhatosanana reda siapunten anu kasuhun tina kakirangan sareng kalepatanana oge sakantenang duraduri Mang Ope Bebek Eka Mang Oding Marendi Black Kang Nano sareng keluarga besar Kasagut Wa Kelinci ngahaturkeun jeung mapag sasi saum ya khusus si Dori saparakanca hapunten anu kasuhun salami ieu panginten seueur saur untuk kaukur seueur basa anu pasarian sareng pamenak baraya kupituna ulah aya dendam nyesa urang silih bubarkeun sakitu tiasa kasakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.